Sabaliknya wa idzaradallahu bi'abdin saron jeung lamun Allah ngarencanakeun ti azali eta jelema bakal jadi penghuni neraka kumaha wae buktina keur waktu hirup tukang ibadah kaum lain ya tukang ibadah misal koya telah qobla moti bi amin saetonan maka satahun dari kana maut Allah ngutus setan karena fadalah wafatan supaya setan nyasar ke jelema eta jeung siksa ka jelema eta di dunia antara eta jelema direncanakeun kalau tiada bakal jadi penghuni neraka kumaha wae buktina satahun deui setan ngorojo percis pasti marsis kusabab tiada bakal jadi penghuni neraka ujung-ujungnya yo nepikeun